Kak, ayah selingkuh? Naon aya Neng ama setia tara selingkuh. Ah, tong bohong lah, ari saha di nu Facebook sok ngomenan wae cenah ge teh kasep. Mana atuh coba ningali geura. Beneran Neng. Nu hijina deui. Meh Facebook teh rame. Aduh, ih bade kukumaan. Nu positif corona tiap dinten teh nambihan wae. Neng nuju naon? Ih, kadi geura tingali. Naon gitu ieu? Tuh tinggal itu tiap dinten anu positif corona teh nambihan terus. Ayeuna tos ribuan anu positif geura. Alah, nya. Tapi bieu ge age kenging imbot ti Pak RT. Aya naon tah? Di urang teh tos aya nu positif 30 orang. Hah? Eta positif corona? Lain positif hamil. Ih. Ji, woi, kamari HP wing mulang ke lantai 10. Berat hancur HP-na. Nganto atuh. Nah, Pan ku urang mode pesawatna diaktifkeun. Neng, seselfie anu wae. Nya tuh Mana coba ningali hasilnya? Tuh. Goreng amat. Yo, tinggali yo, boga HP baru ta. Ih, HP-na anyar. Yo, atuh tinggali bagus HP-na. Menang di mana eta? Menang lomba lari. Lari di mana? Lari jeung polisi sekaligus jeung nu bogana. Ayeuna damel di mana? Di kantor di Jakarta atuh anu mah dambalna. Wih, mantep atuh. Ngekos di mana? Nya caketan kantorna atuh ngekosna. Oh, emang fasilitasnya naon wae? Wih, mantep pokoknya mah. Fasilitasna mah aya kulkas, AC, wifi, lemari, kamar cai dilebat. Wih, mantep atuh. Sabaraha sabulan? 30 poe. Neng. Udah kayak curhat. Curhat naon, A? Iya curhat sareng kabogoh Atuh yang hubungan teh tadi setujuan. Tadi satujuan ku saha? Ku indungna, Sanes. ku bapana. Sanes. Terus tadi satujuan ku saha, A? Itu tadi setujuan ku budak jeung salakina. Aduh. Mak, kadieu. Kunaon ari mana gegerowokan wae? Enjang katipu, Mak. Hah? Katipu? Katipu ku saha ari maneh? Ku tukang warung. Nah, make ku teu ka warung. Nipu kumaha kitu? Itu teh ujang teh meuli buku gambar ka warung. Itu naon gambaran. Nya heuh eueuh gambaran pan ieu teh kata digambaran ku maneh. Borokokok si eta. Jang, jik pangasarekeun tarasi ka warung di heni heuh? Sarebuan Kade. Kunaon? Surat seuri wae. Jika menang kabunga. Atuh nya tah tingali atuh boga kantong anyar. Mana? Menang duit di mana? Pamajikan minta duit keur meuli tarasi ge sok hese diberena. Ih, Neng mah meuni sok kitu. Tah tingali alus kantongna ge kulit asli ieu teh. Ah, maneh mah make nyaho kulit asli sagala. Emang nyaho kitu carana ngabedakeun kulit asli jeung kulit palsu? Sok. Tingali atuh pan ieu mah beda alus itu. Lain kitu cara ngabedakeun kulit asli jeung kulit palsu mah. Ya terus kumaha atuh pan sama lieur kieu.
Nyasina digegel ku reungit we. Lamun misalkan digegel ku reungit getihan, berarti eta kulit asli. Lamun digegel ku reungit teu getihan, berarti eta kulit palsu. Kunaon? Mun ditetenguan wae neangan naon? 7 miliaran obat, Mak. Nahan neangan obat di dieu. Pan mah teh nitah teh ka apotek meuli obat teh. Nahan neangan di dieu. Tadi teh meser ke apotek, ngan di apotek teh kosong. Nah, sahur apotek teh coba cari di luar. Ya kujang teh di pelarian we di dieu. Tapi teh kapenak wae, Mak. Ye, Kasep. Maksudna teh sanes di pelarian di dieu tapi di pelarian ka toko nu sejen. Duh, ieu teh budak saha Kasep? Oh gitu, Mak. Neng, ari Neng, eta kunaon salah ti digebugan kitu nepikeun ka babak belur. Jadi kieu Pak Haji carita nama. Tadi isuk-isuk pas hudang sare si teh ngucapkeun selamat pagi. Kieu ngucapkeun teh. Selamat pagi Ayu sayang. Har, gara-gara gerak kitu, Mohon Pak Haji. abad ti digebugan atuh. Nyamuhun atuh Pak Haji, dengaran abi mah sanes Ayu tapi Lina. Ari maneh kunaon Ji? Iya, sepeda urang leungit. Ku jelema nu madogna Nah, ku jelema manya ku beurit. kira-kira kusahanya di padogna tuh. Dicokot ku nu bogana, da urang teh sepeda teh menang nginyeum.